Keur ngadaweng di saung ujug-ujug aya nu nganteran piduiteun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Baraya seperti biasanya bieu teh emak keur ngadaraweng di saung. Torojol teh mang mamawa keresek meuni reuwas sugan teh ek nganteran dagangan. Boroning ek wagir we ditolak. Ari sing horeng teh nganteran piduiteun cenah oge yeuh pagawean. Ngameh henteu ngahuhuleung teuing bari ngasuh teh. Geus katebak meureun ku baraya oge nya. Ieu teh saacan mimitian balik heula ek mawa sangu bari salat sakalian. Panari geus salat jeung geus dahar mah jara rongjon geuninganannya barang gawe oge. Komo nu paling penting mah tah ieu si Sujanang kudu heula we kana sangu. Ngameh engke lamun emak geus prak barang gawe teh henteu hayoh we gegeroan mama hayang emam. Jol ka dieu teh si Cece mah geus mimitian geuninganan barang gawe. Cik atuh mah oge rek wagir we nyobaan ieu teh soalna geus lila henteu pernah buburuh ngamute deui kieu teh bedul geus mang tahun-tahun heubeul pokona nama. Meureunnan keur jaman tai kotok di lebuan mah. Heueuh jeung deui bareto mapan emakna masih ngora keneh meureunnan. Digawe ngamute kieu mah kudu fokus geuningan baraya. Mata oge kudu bener-bener awas. Da bakal hayoh we bolak-balik ngasupkeun benang kana jarum. Bari liang jarumna teh menikot leutik teh geuningan. Saditanana mah ieu teh mah geus percobaan mimitian tapi meuni hararese teh ngasupkeun mutenana teh teu asup hiji-hiji acan. Meuni bener-bener kudu tuluy istighfar ieu mah barang gawe teh ampun. Heueuh dan naon oge kudu sabar. Da biasa geuninganan ari ngamimitian mah sok hararese deui wae. Kararaku geuninganan leungeun teh. Kata mah deui komo ku faktor mah geus hese we pokona mah di ubaranana oge nya baraya. Apal teu baraya ti tadi ieu mah jiganana teh geus beak sabaraha kali istighfar mah. Siga nu babari ari ningalikeun batur mah ari dicobaan ku sorangan meuni lieur kacida. Daripada pusing-pusing mending ngahuapkeun heula sangu ieu teh. Komo-komo encan kaeusian beuteung moal fokus jiganana mah. Mata wayahna kudu diwaregeun heula beuteung teh. Tapi da anger geuninganan ari barang gawe kieu teh sok teu bisa fokus. Pagawean hayang kacabak, sangu hayang kahuapkeun. Kitu da biasa ari pipikiran awewe mah. Pagawean teh panasaran lamun teu merangkap mah. Heueuh jeung deui da ngasuh teh sabenerna mah capek. Can ku pagawean di imah katamah deui geuninganan ari aya nu nawaran pigawean kieu teh sok teu leungeun teh. Sok hayang dicokot lumayan pajarkeun teh sabenerna mah sok aya hanyakalna lamun geus mimiti digawe mah. Kumaha cenah hanyakalna teh nya eta geuninganan lamun budak geus rudet. Kadangkala mah sok aneh atuh da geuninganan lamun indungna boga pigawean mah barudak teh sok ngajakeun rarudet. Ieu sapertikeun ayeuna mah geranya kakarak oge prak ieu teh digawe budak mah geus ngarungsi. Padahal tadi teh ngahaja geus dibere dahar heula ari pek teh ayeuna mah yang bobo.